Dah ngajual tomat yang tanya kasaha ya. Jangan piduiteun. Aya jeung mudu da teu aing ya. Juga nih borong kabeh ya. Mana nangan piduiteun nya. Kunaon motor teh ya? Ngadadak rek dipake modar. Angkaring loba cokoceun aya teh aya wae motor kunaon sih? Naon nya? Wah, bae pisan euy. Kunaon liwat si motor teh mangkaring bengkel jauh aing ya. Kira aku kudu didorong. Permain mau boronjong ya pan. Kudu ka mana ya nya ka bengkel deui meureunnan. Bisa pae kieu ngadadak. Aya keur dibutuhkeun. Motor dalian lah. Coba berat kieu. Aing berat teh. Set deh. Motor kan bener atuh. Ya sing bener loh aing keur berat-berat jalan teh. Adi tuh lega kene. Mendak naon. Mulai wong berat beronjong ongko. Itu ngadorong urang teh rada tungkul wae. Amang mendak naon kadi itu ngageser. Main pengalaman. Kunaon sih ngalamun wae kunaon? Ini piduiteun ya. Piduiteun mah gua apa piduiteun wae. Bukan naon emang di imah. Nya loba di imah mah. Aing aya tuh ieu jual-jualan. Wae lain rongsokan lain. Naon? Cengek jeung ieu tomat. Geus ke urang dibeli lah. Aing ngarongsok rek ngarongsok urang modar motorna aja. Lagi dorong ke bengkel lain mah. Oke, ka kebon nya. Ayeuna apa iraha? Sarek ayeuna man. Bukan kajeun. Yang nganterkeun heula aja yo. Tapi tong lila. Moal langsung balik deui. Heuh nya. Oh, Ade tong poho. moal. Ini nganterkeun lamun bang duit deui atuh. Dorong ulah. Ulang geus ke mentak ulian ngadorong kan lah. Kan aing dengan piduiteun. Ya di mana Ada we? kono ngadorong aing ngomong ulian. Oh, jor we. Dorong sia. Naonan sih? Nya aing bilang ngadorong. Ngelek gua kos budak. Geus ke urang kadinya nganterkeun motor apa ya? Berat karunya aing sia aing ah. Wah dibetot atuh, itu geus eungap yo. Aing kuat. Bebeten aing yo. Ngadorong atuh. Yang bener atuh erek mantuan. Gigi asup ini meureun. Untuk. Wah, berapa atuh? Ah, coba teh ge tempo. Atuh do ieu. Non dorong Atuh lah, untuk bener mendingan kurangan aing buat lagi tuh lain ngadorong ieu. Oh, mana tuh tah? Tah. Ah. Mang, tulungan atuh yuk. Bener pisan mangang aing buat kadindian motor ya. Suku aduh. Aduh mang, tunggu tuluang mang, tulungan. Aduh mang. Dah. Jor teh aing nulungan oge, moal dibayar ieu. Aing gorol ya. Udange sorangan ah. Awak teh main lala suki ya. Ulin ka mana nya? Yang ulin. Ah, goler we. Bising we kagak nyamper. Assalamualaikum. Mang. Assalamualaikum. Aku ngajak jian kumaha si mangang teh. Aing cat ngadorong motor ge capek-capek ka dieu tapi di imah di mana? Tapi kopi aya itu 2. Rokok udah hareunana. Araya ka mana jelema nya? Aya tamu gitu. Aya tamu udah pasti keluar meureun mangangna. Kebon gua, tampok ulah sudah di kebon gua. Oh, kebon ieu mang teh. Jauh-jauh aing ka mana jelema nya? Cengek nama aya jeung tomat katempo. Laleubut pisan cengek kuat laleubut yo. Tomat kuat laleubut. Tapi kemana jelema nya? Duh makanya yang usaha naon dan motor tebusun motor ya jelema na main teu bisa meuli moal boga bati meureun. Jangan wae kitu lah mangangna. Deui.
jor wae. Oh jelemana ge di alaan heula ku aing ke tempo jadi duit ku aing bayarkeun ka jelemana. Aing mau soalnya mau boga bati mau boga iya mau katebusan motor di bengkel. Udah motor deh. Enggak sih aing mah oh jelemana ku aing di alaan ieu tomat ku taralus jeung cengek. Kayak kumaha aya jelemana we aing mayarna. Dihilakeun ya udah langsung dikirim ke warung si Baruru waduh ingin buah melina we juga si Pian juga nanti kan ngagoler we itu diambil timbang heula sugan si Pian ya karek bawa ke warung karena bapana ya saksi pan meureun si Pian mah kayak mun ditimbang ku aing ke warung bapana dipercayaeun mending aya si Pian mah ge percayaeun meureun. Paling kan itu udah si Pian ya timbangan. Udah ngerian lagi gimana kesana paling ngerian lagi. Sare wayo. Bibitun. Kurang. Nan mang, Timbang dia bosan aku. Cengeng jeung tomat. apa-apa we ka dieu mang komeng. Barang mah tinggal naon. Gua sia nangan sia eueuh bawa sia eueuh. Paling maklongok kantor di kawan sian. Tapi ya kopi jeung dahan. Tamu kon cuan teangan ka kebon eueuh angger. Saksian aja sia nimbang aing. Ya, itu pasti ya. Banyak cendang mah. Oh. Murah ini gede. Cangkul yang ngawana tahu. Ya, ambo usia saksian ya. Ih, masih itu timbangan teh bener pisan. Jadi juralitan. Eta suku siana tuh, bener pisan aing pandasan dimana aing ngajulangit. Yo. Guys, 10 kilo 70-an. Kok duit nah. Yo, jangan bawa sia kada tahu beneran. Bawa langsung dijadikan. Jadikan duit deui. Ukur naik ke timbangan.